Urang situasi mencekam lamun numutkeun cek sejarah kerajaan Malaysia. Lah Kim tong memawa Malaysia lieur lah. Jeung lada jeung naon aing mah. Mang eta ceng-ceng ieu Bang. Kerupuk na Mang tambahan Bang. Oh mangga. Setelah bubur harita bari jeung maeh ngasongkeun deui kerupuk. Lain dang. Akim dek nanya kadang. Kok bisa kita eta make jeung nawar? Oh tah Pak Kim, urang teh nyaho. Urang anu penting kok kitu kudu omongkeun ku urang teh. Bu sok ieu cenah teh ti Bapak Lauten. Sok mun alim ka polisikeun. Nyukeun artos gitu. Kenapa tidak bertahan di 10 juta? Mungeun atuh. Sok we cenah bade ulah lain budak abdi cenah abdi mah kudu nabrak hungkul. Bata 6 juta we cenah bawa. Tetela geninganan dina waktu harita mangadang tengah batikeun duit nu 10 juta teh ngan diomongkeunana 6 juta. Mang Akim pok cumarita deui. Cep, main. Ternyata nu diarep-arep ku urang 10 juta. Ngan geuning mere 6 juta. Tenang naon Kim. Duit sakitu teh gede. Urang mah lamun ngalah 1000 2000 ge di lemur geuning hese Kim. Kudu tarimakeun atuh. Cek Bang Acep harita bae ngahuapkeun deui bubur. Doh, hidu atuh Kim mah lah. Ieu mah ya urang mun jiwa orangnya. Di jiwa urang bae, urang mah bae. Baheula apa baheula? Tong ngomongkeun baheula. Kudu Kim baheula kan duit basa dina jero mobil nu 20 juta dibawa ku maneh Cep. Urang kabagian 1 juta. Teu amak urang nulungan kata bikin ka ayeuna. Di dinya urang apal Joy. Tetela duit anu ti heula ge geuningan digasapna ku maranehanana. Lain harita mah. Duit dina 20 juta teh pada bagi-bagi. Ku urang 10. Ku maneh Kim 5. Urang 10 kan urang udah carekanana dang. Ini tuh kan bae urang mah kan bae teu naon lah. Teu naon Cep urang mah teu naon bae urang mah bebas. Cek Mang Adang harita bajeng pepeuleukeuh. Tapi kan tahu urang mana 10 nya artinya nya. Urang 10. Hakim 5. Pan mah iti nulungan di persidangan ka urang menjadi saksi kajian saksi palsu ge. Moal foto segala rupana. Jadi bukti urang kaluarkan si aya anu di jero. Mane bere ku urang ge si Maiti 4 juta. Mane Hakim 5 ku urang 10 ku maneh Adang 1 juta. Pan maneh mah teu kaluar. Lain bae urang mah teu naon urang mah bebas lah urang mah. Ngan anu ayeuna kitu nu ayeuna yeuh. Ulah teu percayaan ka urang da cik itu 6 juta atuh. Cek Mang Adang harita maneh handap jeung molotot ka Mang Hakim. Punten dang. Ieu lain kumaha teu percaya. Hakim teu salah paham dang. Cuman nungutkeun sejarah Irak, maneh tong ngomong sejarah wae atuh Kim. Moal ngartieun. Iya. Ya nungutkeun pengetahuan lah. Nungutkeun pengetahuan Hakim. Kahayang teh Adang lamun teh mah dina harga 10 tong turun deui. Eta maksud teh Cep. Cek Mang Hakim waktu harita. Padahal mah bumir da meh 10 golosor 10. Sok kana mah kieu we lah, dang mah duitna dang. Di jero mobil pan aya duitna mah 6 juta. Kumaha lamun kieu ye mah supaya ngeunah salarea ieu mah Kim. Mah Cep. Bagi 3 we eta duit. Punten Cep. Dalam strategi ini kita memerlukan energi. Jadi Adang sebagai pelantara marketing lah disebut Adang. Acep sebagai produk, saya sebagai ilmuwan. Masa marketing sama ilmuwan sama? Kan tidak atuh Cep. Masa produk sama ilmuwan sama? Kan tidak. Duh, hayang Hakim kumaha ieu atuh? Dibedakeun. Acep 1 juta, Adang 1 juta, Hakim 4. Nah, Kim ini gede maneh. Ilmuwan yang mengatur strategi ieu teh kan Hakim Cep. Dasar jelema sarakah. Geus kitu Mang Acep pok cumarita. Kieu we ayeuna mah nawar Pak ilmu. Kumaha? Ada mah kieu we. Hakim 3 juta. Adang 1,5. Urang 1,5. Setuju dang? Bae lah kitu urang lah. Bae urang mah kitu lah bae naon.
geus we Kim gitu ya Kim bae urang kan tri ya tina naon lah Akim saat ini ridho lah kan bae lah nu 500na ka Acep hitung-hitung sedekah ka Adang Akim hitung-hitung sedekah gelo siapa duit Kim pakai sedekah da kumaha saya teh gelo teh Akim haram jadah sugat maneh cek Mang Acep atuh baje ngalokong gelas leguk atuh caina diinum geus kitu mah Mang Adang ngaleos nyokot duit sok atuh dibagikeun ka Mang Acep dibikeun 1,5 juta dibikeun ka Mang Akim 3 juta tur tak kumanehna 1,5 juta oge padahal duit kabeh jumlah jamleh nama aya 10 juta ternyata nya geninganan anu sok zolimah didoliman nu sok bohong dibohongan maranehna tiluan nya ge disebutkeun jelema dareukeut tapi saling menikam jeung mung bagi rata jeung mung sama rata nyaho urang ayeuna kabehanana ucapan tadi Mang Acep dicekel ke urang yen geningan mah iti nu mere kesaksian palsu didinya urang mikir eueuh deui cara jeung jalana iwal tima iti urang papanas yen Mang Acep Mang Akim boga duit 10 juta teu lila ti harita maranehna beres kopi bubur geus kitu mah atuh sing ngaleos ninggalkeun tukang bubur bus deui kana jero mobil kaleret ku juru panon ku urang mobil disadakeun blus atuh asup ke halaman rumah sakit bubur anu di cingarepan ku urang can beak oge ditinggalkeun buru-buru tuluy dibayar ku urang ka tukang bubur urang purat perot ngaleos mapai sisi hayang buru-buru asup heula anti maranehanana teka catur di jalan urang geus gok deui ka ruangan ICU harita didinya Pak Haji Hamid keur cicing bari nunutan pok ditanya ke urang Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam dan aduh halanya Pak Haji teh beli Pak Haji we digorekeun heula moal Pak Haji mah karek ge urang karek dieu katingali ngagedik dugladig leuh ti kajauhan keneh nyaeta Mang Adang bari jeung rusuh ka tempona teh Assalamualaikum salam Jang Dang Waalaikumsalam Mang Dang namanya sumping mana papana pirang-pirang bisa teu dibawa ka dieu lamun teu bisa dibawa ka dieu duit balikeun deui eta jelema ku Pak Haji dilaporkeun kana berwajib punten Pak Haji punten yo naon jeung dilaporkeun eta jelema teu tanggung jawab ka anakna kasup Adang punten Pak Haji punten toa salapam abdi nya anak jelema eta nya maksud teh kieu punten Pak Haji nya bujang enggalna bae ieu langsung bade langsung dikontrol Pak Haji Hamid ketinggali pisan ayeuna mah rada ngabentak ka Mang Adang